Sayyidina Ali boga doa kieu kupingkeun ku sadayana. Abdi sok diomong-omong di setiap tempat. Mudah-mudahan banyak orang yang mulai terkontaminasi, terhasut, supaya jalma ingin dekat dengan Allah. Sok kupingkeun. Ya Rabbi kafani izzan antakuna li rabban wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Urang bahasa urang diekeun bae nya. Ya Rabb, ya Allah, Gusti Pangeran abdi. Puas rasanya hati ini. Bangga rasanya diri ini. Karena aku punya Tuhan, Engkau yang kasih dan sayang. Engkau maha segalanya, Engkau maha punya segalanya, dan Engkau maha pengampun. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Aghithni 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 sari'an bi'izzatillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin syajaratil aslin nuraniyah wa lam'atil qabdatir rahmaniyah wa afdalil khaliqatil insaniyah wa ashrafis suratil jismaniyah wa ma'dinil asrarir rabbaniyah wa khazainil ulumil istifaiyah sahibil qabdatil asliyah wal bahjatis saniyah wal rutbatil aliyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma 'allimna min 'ilmikal makhzun. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana min 'ibadikas salihin. Allahumma ij'al akhira kalamina 'inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Para kiai, dewan guru, warga Masjid Al-Azhar hampura kabeh tadi sebutan ngaran, kabeh diaku kolot kula, guru kula. Mudah-mudahan Allah mere sehatan ka urang. Aparat negara, RT RW lurah, teristimewa para panitia anu dihuhuluan ku dulur kula Bos Akung. Mudah-mudahan kabeh sing dipaparinan hidayah ku Allah. Mudah-mudahan setelah Isra Mi'raj ini semuanya kita kecanduan sujud. Mudah-mudahan kita sakau ketika tidak sujud.
Mudah-mudahan kita selalu menanti bergema azan. Mudah-mudahan orang kabeh sing jadi bebene Allah. Babarengan orang panjatkan puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala, sholawat jeung salam mugia salilana dicurah limpahkeun kanggo junjunan alam Kangjeng Nabi besar Muhammad. Hadirin rahimakumullah, asana ngeun kareta doang nu tara nyasabnya. Mobil nyasab, motor nyasab, kareta doang nu tara nyasab lin. Kereta itu punya kelebihan. Hitam-hitam kereta api, walaupun hitam tapi banyak yang menanti. Ih, jatuh nggak hidung lain menang mesen tolol. Allah itu maha adil. Ada yang ganteng nyebelin, ada yang jelek ngangenin bos. Nggak ganeng sialah, modus sialah. Pak, punten. Kunaon urang nyasab karena tenuturkan aturan. Kula kamari di bandara kebelet hayang pipis tuju angjeng kakung blus baik ke toilet awewe atau aing dicari kanan nih goblok-goblok ku ibu-ibu. Kamu ustad gak jelas baca ini untuk wanita cik aing, ini juga untuk wanita. Iya tuh aing mah teu salah. Geus cicing sia aing keur usaha ya. Penyakit ieu jelema ya. Kaheula. Ieu ban bahasa ieu Isra Mi'raj kan. Minimal kita dapat chemistry-nya, Bos. Ada rasa ketakutan, ada rasa keinginan yang dahsyat ketika kita ingin bertemu dengan Tuhan. Rata-rata jalma komo boga duit mah sieun kana paeh, tapi orang yang beriman, yang serius dalam imannya, dia merindukan akan kematian. Kunaon kareta teh nyasab karena dia ikut rel. Pan loba salaki anu nyasab ngaku mereka Tangerang balanja horeng mipir ka imah rangda. Kamu nggak ikut rel bos. Jangan ya dek, lapor ketua. Dengekeun lah, dengekeun. Jadi hareudang. Terus aing dianggap ruhak ku sia. Koplok. Keheula ieu dak ieu supaya asup cacahan teh hayang nyambung teh hese. Bener teu? Pira aku siang nganjang wauhun teu, aku cinta padamu, mending dicekek beheungna. Kupingkeun ku sadayana. Nu manta kareta henteu nyasar karena ikut rel yang sudah ada. Pan urang mah kakalieunan bae, doang keuyeub. Nyawa keuyeub, mata mah kahareup, leumpang mah kagigir. Ji, beungeut mah kahareup, leungeun mah kada roko batur. Aya remotan leungeun meureun sensor. Ieu kumaha carana urang hayang ulah offset. Beteng si offset bagus bos. Nu penting mah asa ulah huntu bae nu offset. Ih tani gaya ibu-ibu huntuna offset nyelah motor mamarahan teh hirup-hirup. Pas geus hirup terikeun leumpang cek aing mana mungkin bisa maju, giginya juga kagak masuk. Nyaho aing kan bukan beteng bae sia malah teu jelas. Aing ge temesen kos kieu. Kamari abi rek ngajahit gamis jeung garoreng jubah, diukur ku petukang jahit. Pak Haji sini, kita ukur berapa lingkar dadanya. Cik aing buku dada kabeh aing. Yuk kita sedikit merenung. Abdi mah ieu moal nyacahkeun dalil lah jak kiai kabeh di dieu mah. Nek ngabibita ibadah bae lah. Pahamnya? Pan urang mah eta kabitana. Dulu itu yang mata keranjang cowok. Sekarang yang mata keranjang wanita. Teko pakai keranjang kuning kan sia mah. Laju diklik bae sia mah. Koplok. Iya musuh-musuh aing ya makhluk ya. Tak jelas. Pak. Abdi ingat bae eta ka Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Pan puntennya kan lamun ceramah biasa mari kita tingkatkan sholat. Nek mana kalau teng sholat nak
Aing sok hangseur eta. Memahami peristiwa agung kayak koeng dikupas kedeung, disenggol koeng. Iya kan bahasa-bahasa umum kan. Mari tingkatkan iman. Mari tingkatkan sholat kita. Ngajlot sholatnya. Kalau tidak memahami kan eta surah 8 itu ngajlot. Bener tak? Orang kiai nage eta can sholat isya. Aju balik ceramah molor. Nek nipu setan katipu sampai duha. Aju pan duha ge make kunut. Coba kita teringat akan seorang hamba Allah, waliyun min auliyaihi, ngarana saha Sayyidina Ali ibni Abi Thalib karramallahu wajhah. Beliau dimakamkan di kota Najaf. Najaf salah satu kota besar di negara Baghdad, Irak. Allahu Akbar. Merindingnya pandi urang malah mun jarah diuk kan nyenget buhur kadang-kadang kabelem janggot ya. Pan atuh meureun aya janggot panjang kieu pan. Atuh doang kahihidan pan seuneu eta. Ngaduruk pan kasebut. Itu di kota Najaf, di kuburan Sayyidina Ali, boro-boro bisa diuk, urang nangtung bae ge kaseren-seren ku batur. Yang menjadi pertanyaan lain masalah ramena, tapi asbabnya. Kunaon ieu jamaah rame di dia? Ulah nanya ramena, kenapa orang berbondong-bondong datang ke sini? Kenapa orang berbondong-bondong datang ke makam Sayyidina Ali? Euforianya sangat dahsyat. Orang Sayyidina Ali keur waktu hirup boga amal nu pohara. Ulah ngomong meureun bae mintu Nabi Muhammad. Siaga minantu kiai teh jelas. Sok malingan berkat mitoha. Nyaolah, banget beda bos. Ulah ngomong nepotisme, atuh meureun bae diangkat jadi wali nama minantu Nabi Muhammad. Ih lain kitu bos. Kita bicara realistis. Sayyidina Ali diangkat jadi wali bukan karena beliau mantu Rasulullah, tapi karena beliau punya amalan yang dahsyat. Di antara doa Sayyidina Ali, ya Rabbi. Atulah dipoto kerja langkap Pak Dusun. Jelas. Ya gara-gara sekolah ditanggung BPJS teh kieu. Allahu Akbar. Ya Rabbi, kupingkan ya ibu, minimal balik ke dia orang ngeletak ya. Tahu ngeletak apa itu ngeletak? Ngeletak apa itu bahasa Indonesia ngeletak? Ya pokoknya aku mengeletak gitu ya. Minimal kieu ngeletak di hate. Duang baheula urang sok nempo film Indosiar teh nya. Eta lamun dahar di tempat kejo teh bu aya apel aya jeruk ngeletak nah hate kapan aku menjadi anak orang kaya gitu. Pan berarti aing eta rek micen kolot berarti. Sayyidina Ali boga doa kieu kupingkeun ku sadana ku abdi sok diomong-omong di setiap tempat. Mudah-mudahan banyak orang yang mulai terkontaminasi terhasut supaya jalma ingin dekat dengan Allah. Jangan terlalu bergantung kepada manusia, nanti kamu kecewa. Sederhana saja dalam berperasaan agar sakitnya tidak terlalu dalam. Ketika takdir tidak sesuai dengan harapan, sudahlah. Gak usah kamu datang mengatakan cinta kalau kamu lantas pergi meninggalkan luka. Ya iya kan ujung-ujungnya kan dilema. Bertahan sakit pergi pun rumit. Sok kupingkan ya Rabbi kafani izzan antakuna li rabban wa kafani fakhran an akuna laka abdan
Urang bahasa urang diekeun bae nya. Ya Rob, ya Allah, Gusti Pangeran Abdi. Puas rasanya hati ini. Bangga rasanya diri ini. Karena aku punya Tuhan, Engkau yang kasih dan sayang. Engkau maha segalanya, Engkau maha punya segalanya, dan Engkau maha pengampun. Kamari teu salat subuh, ceurik Gusti teu salat subuh, ayeuna teu salat subuh deui. Itu namanya manipulasi, bos. Ku Allah mah ditungguan elingna bae tapi elos bae. Kumaha teu bageurna Allah. Dahar mah geus puguh ngeunah. Eta kadang-kadang panyakit, sanuha yang panyakit. Contoh kecil, butuh dedug, budug. Eta budug kan penyakit, sanuha yang budug, embung lah. Eta budukan penyakit, tapi ku Allah masih diberikan kasih sayang, masih diberikan kenikmatan. Budug kakesangan, digaro atel ku saking pelem kuat perem-perem. Kok mana jubur bangsa poho bae tadi bari ceramah. Allah baik loh. Dari mana alasannya kita mesti bangga punya Allah? Nek ngomong Allah bae abdi malah. Abdi mah jadi alat propaganda pangeran bae. Atuh aing nek kan propaganda kenaon? Banget, asup banget ulama kieu mah. Ieu mah banget parkir Alfa. Tadi bae ka Makung, tadi abdi bareng datangnya. Anu nyamperkeun panitia, suganta mah sasalaman, nanya, kiai lain. Cik aing pelanggaran ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sakia aing geus amazing. Aing geus doang Batman sia ieu. Pan kurang mah punten nya. Pak kiai yang mau ceramah ayo ke sana itu. Kiai lain, edan. Mun deukeut curugna digegel ieu ku aing eta. Atuh nu salah lain panitia, emang beungeut aing nu kurang memadai sih. Bos, jangankan dirimu, pamajikan aing bae anu menjadi saksi hideungna aing. Puntennya, boro-boro netizen, boro-boro penghadir, pamajikan aing sok ngomong, lamun dangdan nek ceramah sing nyeni sih bener. Pan batur mah nya jubahna ge bo aya gambar pedang. Pan minimal meureun make sorbannya atawa jas lah diudang atuh cik aing lamun aing diudang atuh dong hile jengkeng ke gede ka hulu hop ge makana hampurannya ulah nanyakeun kunaon teu make sorban kunaon teu make udang banget gitu beungeut banget alasanna banget atuh aing misal make ieu hejo kobok atuh jeung ge ja engke je doang nano ke aing eta. Geus kieu belah sederhana saja. Aing mah citakan ti Allah na kos kieu. Kadang-kadang atuh jubah nu nyeuni doang batur. Geus wae. Laku nuhun teu laku atuh piraku. Lain masalah cair, makhluk langka, Bos. Sok Allah. Apa alasannya kita harus bangga punya Allah? Ya banyak lah. Contoh, aya jalma anu ngomong kieu. Aing macenanya jadi jelema sial kunaon dulu tetangga aing mah boga pabrik sendal dulu tetangga aing mah pabrik limbah aing jeung dahar bae ge susah tapi masih dahar kan masih lah kita harus bersyukur ada yang lebih sial daripada kita makanya naik coba kada tawar sia ka ditu tempo alam dunia aya kene makhluk Allah terus ada yang dibeungeut dia. Ada yang lebih sial daripada kita. Siapa? Kutu. Kumaha teu sialna? Setiap anu manggih kutu pasti hayang maehan kan? Pernah tuh teteh manggih kutu di ternak? Pasti ditines kan? Pernah tuh kutu nyieun SW? Ya Allah, apa sih salahku?
Dia lebih sial dari kita, tapi mulutnya nggak seberisik mulut kalian. Jangan ya, Dek. Bener tuh eta. Anu tuh bener masih ya eta. Nu kitu bagi teu kaotakan. Buuk jika eta gondrong teh ku dicukur. Bos, dengekeun. Lain kutu bae. Kiai mah cenah nyontohan kudu karar itu. Dicontoh nu rada gede. Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama. Ulah-ulah karak kutu, laleur bae ge laleur anu pigilan bila perlu mah dibahas ku Allah aya manfaatna mah. Bener tak? Atuh doang urang bae. Ai di masjid teu betah nek asupna ge tita kukumbah. Tiis make karpet, panas aya kipas teu kahujanan. Ai di lapangan bola gelap darder dor becek betah. Ai sia jelema tah laleur. Cicing ulah loba omong. Aing keur ngaji ya. Sajabati kutu, ada kawan kutu, siapa? Reungit. Sanajan reungit ayeuna beungeut mitoha anyar ditampiling. Ini bukan tentang beungeut mitoha, ini tentang reungit. Bener tuh? Reungit pernah ngawe akai. Boy. Gupro dulu sih ya. Hedak aing di lemur mah ustad sia ieu. Di dieu mah aing pake cocokan ku guru peson ieu. Insyaallah. Geus asal harirup bae. Kaheula aing ieu ngaji makrifat dak. Ieu ngaji makrifat teh. Eta Rasul dikaluhurkeun, titah nambah makrifat. Nah bener teu? Kunaon Rasul diberangkatkeun Mi'raj. Kunaon Rasul diberangkatkeun Isra. Karena Rasul keur tahun sedih. Rasul ditinggalkan ku istri tercinta Sayyidah Khadijah. Nabi Muhammad anu boga sagalana ditinggalkan ku istri tercinta ku pamajikan. Sedih. Katakan sing hade lalaki ulah ngarasa boga duit. Ulah ngarasa babari neangan bikang lamun boga duit. Ulah ngarasa bikang babari dibeli ku duit. Ulah sok kalawara ku nu di imah, diai keur balangsak mah nyatu jeung nu di imah. Nu bebarengan lapar, geus boga duit we dahar di luar jeung bikang nu teu ngarasakeun lapar. Kamu curang ya. Ulah sok kalawarakeun pamajikan. Geus mabur mah mewek. Adenge. Pancena leuwih geulis. Ini bukan tentang rupa, ini tentang rasa. Nu di imah mah geus buku kakung. Urang gering di urusan, teu boga duit kayaknya. Nu di luar teu boga duit didupak. Emang daek kencan di paraban tolak angin jeung proma. Lain curhat, Bos. Kamu harus boga polo agar kamu tidak polongo begitu. Jangan menyakiti wanita yang membersamai kamu di saat bersama-sama lapar. Paham? Mewek, geus tinggalkeun mah mewek. Nyaho mewek? Ceurik. Kekara kaduhung geus eueuh mah. Eta cenah pamajikan aing nu di mah cerewet. Iya tuh kan ge bikang. Teu cerewet mah lain bikang. Sungut nage luar luhur handap. Sungut luhur jeung ngajak pas saya sungut handap jeung minta hampura. Kupingkeun ku sadayana dengekeun. Eta cenah cerewet. Atuh ai senang mah mantak naon sih? Coba menang pamajikan repeh be, oreng torek. Kayak geus ditinggalkeun ku nu cerewet mah geus sia kaduhung. Enggak ada lo, sepi. Cerewet ge kasar-kasar ge Aisyah senang mah urusan baik. Lebih baik sakit hati karena mulut kasarnya daripada sakit hati karena kepergiannya. Jangan salahkan kopi kalau dia menjadi dingin karena sebelumnya dia pernah hangat namun sayang kamu abaikan.
Nah, ini hararudang dia. Ya, dengekeun ya. Reungit pernah ngawe ka abdi. Nomornya aku rahasiakan ya. Cik Reungit, coba bejakeun ka babaturan dia, Ji. Apa tidak cukup membunuh dengan tangan-tangan kalian? Kalian belum puas membunuh dengan tangan. Sampai kalian bermusyawarah, berbondong-bondong, mengumpulkan karyawan untuk membangun pabrik baygon. Lain promosi, koplok. Supaya polona ke harti. Cik Reungit, betapa serakahnya manusia. Mereka hanya untuk mencari kepuasan. Disemprot beak, dibabetkeun jeung botol-botolna. Tapi nggak pernah Reungit nyieun SW nyalahkan Allah, can pernah. Cik aing ge mereka lebih sial daripada kita, tapi mulutnya nggak seberisik kita. Berisik tahu nggak sih? Nganyek. Allahu Akbar. Coba anu ngomong aing macena dahar isuk sore henteu, tapi masih dahar kan? Masih dahar. Lamun dahar henteu lulumpatan sangunah henteu. Sugan naik dahar ngepung sangu henteu. Ada yang lebih sial daripada kita hidupnya, tapi nggak pernah nyalahin Gusti Allah. Saha? Ucing. Ucing naon bahasa Indonesia na? Ih, koplok. Tejarlas. Iya ya, anu sakolana ijazah teu ditebus teh ieu. Karak ngadenge ucing bahasa Indonesia na meong. Engkena mah embage kermeu ieu. Pak, sok urang ngaji makrifat nya, ulah nyalahkeun Gusti. Kan ayeuna ada orang-orang ahli filsafat anu sok pinter ngatur Gusti. Kumaha ngomongna? Teu adil ya pangeran ka aing. Edah. Ucing sieuneun kana cai. Aya ucing gelut, banjur kabur. Ucing teu bisaeun ngojay. Bener kan? Tapi nu aneh, hakaneun ucing lauk, ayana di jero cai. Kapikir teu ku sia. Untuk makan saja aku harus bunuh diri. Iya. Rumit kan? Nggak ada yang lebih rumit selain makan bubur pakai sumpit. Pernah tuh ucing ngomong ke Allah, ya Allah, Allah deui kitu hakaneun. Abdi sieun kana cai, ngojay abdi teu bisa. Kunaon para abdi lauk diingkeun di jero cai. Atuh bener nek dahar teh paeh abdi. Henteu kitu ucing teh doang sungut sia. Sia mah ngaji tiap minggu ongkoh, malam Jumat hadir, malam Selasa hadir, sia mah lain ngaji. Biro jodoh. Biong bikang sia mah. Makana teu napak-napak kana kalbuna. Nu aya nyalahkeun pangeran bae. Enggak ada. Justru ucing ngajarkeun ka urang tentang bagaimana cara berhusnudzon kepada Allah. Kumaha cik ucing? Keun we cik budak aing bunuh diri. Lah aing mah leuwih percaya ka Gusti nu nyieun aing. Nu nyieun aing lebih pintar daripada aing. Sia jelema bisa nyieun kareta, leuwih gagah Gusti nu nyieun sia. Habibi bisa nyieun pesawat ngapung ka awang-awang. Allah lebih pintar daripada Habibi, sebab Habibi nage otakna menang nyieun Gusti Allah. Matakan cik ucing ulah nyalahkeun Allah. Memang cik otak sia, ieu aing nek dahar bage kudu bunuh diri. Tapi aing lebih percaya ka Gusti Rahman Rahim. Jabukti nama bakakak aing no beak di paling kucing. Sing bangga ka Gusti. Abdi pernah aya mahasiswa filsafat datang ka imah abdi. Kiai, mari kita berdebat. Dan cik aing. Langsung aing make ilmu boy. Ini sudah menyangkut nama Allah sampai titik darah penghabisan. Takbir.
kamu boleh menghina aku, kamu boleh mencaci maki aku, tapi tidak dengan Tuhanku. Allahu Akbar. Aing dong badak ieu. Biasa bae nggak usaha ieu, Wak. Kiai, ada apa dengan Allah? Edan cek aing. Maksud sia kumaha? Tuh, tangkal hareupeun kiai. Naon? Atuh mah tangkal 8. Atuh hah. Nah, masalah sia jeung 8. Eta kan buahna gede. Kasihan dong. Tangkalna kasihan dong. Tangkal leutik harus menyandang beban gede. Kuduna mah ai buah gede mah tangkal lagi gede dong. Doang aing awak gede bajuna ge gede. Sia mah awak leutik bajuna ge leutik. Oh, kitu sianya. Berarti sia nyalahkeun Allah. Lain nyalahkeun sih. Hayang namah cenah. Lamun buah waluh gede tanggalna kudu gede. Ieu mah buah waluh gede ai tanggalna leutik. Waktu kuat meledot-meledot. Rata-rata waluh mah make awi kan? Ku aing kudu diheeskeun ieu jelema ya. Hees ya hees. Maena hees. Dihandapkeun tangkal hasem. Keur hees aya angin gede, katinggang ku buah hasem. Cik aing kunaon sia hudang? Ku katinggang buah hasem. Sia kudu nuhun ka pangeran. Cik sia lamun tangkal gede buah gede. Sia lamun Allah teu karunya ka beungeut dia, tangkal hasem gede, buahna leuwih gede, gemek hulu dia. Langsung amma yasipun. Ngatur Allah hulu dia. Idih. Jangan ya deh. Coba babarengan. Allah. Orang yang sudah makrifat mengenal Allah, tahu dengan kepintaran Allah, tahu dengan kebijaksanaan Allah, tahu dengan piawainya Allah dalam mengurus seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Binatang melata, dimulai tatangkalan, pepohonan, dang-daunan, kabeh diatur ku Allah, pasti akan mengatakan, ya Rabbi kafani izzan antakuna li rabban. Ya Allah, sungguh membuat aku bangga, cukup membuat hatiku merasa puas. Bukan karena aku orang kaya, bukan karena aku punya sendal 2. Wow, akungnya menghilang. Aku harus mencari ke alam sana. Pahamnya? Allah bager kan? Allah bager kan? Allahu Akbar. Nah, ini mah nyangan ge modus. Yang dibayar dia mah 3 bulan teu bayar listrik, dipegatkeun dia kabelna ge. Tuh, listrik nuti Allah, panon poe. Dari mulai sempak baseuh menjadi garing. Hah, geura? Aya teu iuran panon poe? Dia ikhlas menyinari kita, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari. Aing mah lain nyanyi tah makrifat tah mah. Emang aing bobodor, henteu mah ngaji. Deuleu jeung sedikeun bae koplok. Siap pelanggaran kiai sia ieu. Hampura Pak, ieu pan geus peuting. Lamun ku aing teu diedankeun atuh riweuh lah. Ih, digeolkeun ku aing ih. Tapi saeutik-eutik urang tanpa disadari kan, kita sudah dibawa ke alam bawah sadar kita untuk mengakui akan kesaktian Gusti. Pan cenah teu nyambung jeung Isra Mi'raj, dengekeun ku hulu dia. Allah ngaisrokeun Rasul, naon hikmahna? Linuriyahu min ayat, supaya Muhammad nyahueun kana kagagahan aing cik Allah. Abdi can nyacahkeun Isra Mi'raj, nek nyacahkeun nu dihandap heula dari mulai kutu, reungit, dan kucing. Itu saja sudah membuat mata kamu melek mengatakan Allah gagah, Allah hebat, dan tidak ketinggalan satu waluh.
Betul? Ya. Hase mah dinya jero walo. Keheula Pak, keheula. Pancena Isra Mi'raj mah naik ka luhur, atuh memeh naik pan dihandap heula meureun. Mun naik ka turun ka asup keluar. Kumaha keluar teh? Teu jelas. Naik turun asup keluar ngalih. Nah, cicing teu jelas. Memeh wow, dia lambat. Sepertinya dia pakai kartu tri. Wow, ternyata dia ini harus dimusnahkan. Gusti nu agung. Oh nya aya bae makhluk Gusti Allah kuloba ieu. Iya tuh lain gacor emang ngaji tauhid ih. Pancena Isra Mi'raj mengapung ka luhur, kunaon ngamekeun nu dihandap. Cik aing ge memeh ka luhur ge dihandap. Pan dina dina johar tauhid teh fangzur ila nafsi kasumman taqili lil alamil ulu. Kasetrum kalau johar teh. Summa sufali tajid bihi sunan badi al hikami lakin bihi qoma dalilul adami. Aduh kiai kampung ya ulah salah nu mahal koto kampung Pak. Gajruk dia batur macana artis atuh juh. Punggus ya mantak kondang aing ge jigana bebeunangan leutik. Pan lamun manggil ti kota maka artis nanon gak bisa. Jenuh aku mendengar manisnya kata cinta, lebih baik sendiri. Bukannya sekali sering ku mencoba, namun ku mungkin nasib ini surat tantanganku harus tabah. Makasih. Ya mah edan kabehan ya. Geus Gusti hampura ieu makhluk Gusti ya. Teu jelas. Cicing. Sok aya Ustad Sentim ceramah jeung nyanyi dengekeun ku beungeut dia. Sahabat Nabi ngarana Jabir bin Abdullah pernah ngomong kieu, aku sering hadir di majlis pengajian Rasul eta sikap tingkah paripolah nu hadir ngaji macam-macam. Pan sahabat meur aya nu anyar asup Islam atuh biasa preman 7 hari menuju tobat. Aya anu nostalgia bae nyacahkeun kalakuan baheula keur waktu jahiliyah. Haju aya nu eta bae deui, meureun urut pangangon tadina. Nyanyi bae. Wa yadhkuruna asya'a min amril jahiliyah. Aya nu nyanyi bae. Apa sikap Nabi menghadapi sahabat yang seperti ini? Wa huwa sakitun farubbama yatabassamu ma'ahum. Rasul hanya terdiam sambil mengamati. Beliau hanya senyum. Jadi horeng eta atuh paingannya nu hadir ceramah aya nu kieu pan gogorowokan ka aing. Insyaallah ieu ceng sing dicangkeun di kuburna ceng. Aya nu ngaheuleng bae mun hayang ngising ditahan. Ya Allah. Katakan orang jadi kiai, jadi ustad kudu apal karena sejarah akhlak Rasul supaya orang ngahareupan masyarakat nu kieu nu kitu balance. Nya. Mun urang ngahareupan masyarakat diktator kudu kumaha cek aing bae. Lai.
palingan saya diangkat jadi nabi. Mau maneh ieu hirupna. Untung eta cik Jabir bin Abdullah wa yadhkuruna asya'a min amril jahiliyah. Ngaji nabi keur ngaji. Eta aya sahabat nu anyar asup Islam nyacahkeun ka gorengan baheula zaman jahiliyah keur waktu can asup Islam. Pan zaman jahiliyah mah bisa siling asaan pamajikan. Nu sia mah kudu nu aing lintuh coba ngasaan nu sia. Zaman jahiliyah kayak garak-garak seserian. Rasul senyum be. Allahu Akbar. Katakan, ya mudah-mudahan Gusti Allah mere hidayah ka urang kabehannya. Jadi pan Isra Mi'raj ngapung ka luhur, urang cacahan kutu di handap. Jadi memeh ka luhur di handap. Heula panu gede ge leutik heula. Emang dipikir ku ibu, mak aing ngajurukeun aing segede kieu. Edan. Atuh meureun longsor wa. Panu gede ge meureun leutik heula nya bunya. Kan leutiknya dicabakan mengagedean kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil wa afiyatil wa nuril wa diyaiha wa ala wa sahbihi wa ibu puntennya kan urang sok loba masyarakat loba ya sebut macam-macam lah salat bae ngomong kiai mah teu nyaho hirup balangsak doang kami mah teu korek-korek mah teu macok. Sih. Kiai mah senang, wang nyak balik memawa. Nasi bida malah. Bu, abdi kamari keur waktos di kota Babilonia. Kota di Irak Baghdad. Urang ditu mah gara ranteng gareulisnya. Atuh aing mah henteu iri henteu atuh sakieu uyuhan lah. Lumayan cenah. Sumpah beng kakarak aing nyebut banget lumayan. Kamu jahat. Eta urang ditu hayang dipoto jeung aing. Kenapa cik aing? Kayak artis bukan, wajahnya langka edan. Lumayan. Ya lekit kan hulu angan. Allah tabarakallah. Berarti aing ieu beungeut panambah budak. Jadi 6 kilo dari peradaban Babilonia menuju kota Kufah dan Najab aya tempat lahir Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Anu ku urang sok dibaca shalawatna teh nya dina tahiyat akhir kan? Shalawat Ibrahimiyah kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum. Tah kula ijazah ka khodim anu kan tempatnya kan di kurungan, disterilkan tempat lahir Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kula tabaruk jarah didinya. Tah, kula diomongan tak ku khodim teh ya, muncik urang teh mah, ceng, dia. Sia urang mana? Indo, bukan Indo KP ya, Indonesia. Beda Indonesia mah. Urang ditu merasa pun orang Indonesia mah nyebut lagi Indonesia mah ahsanun nas. Jalma pang bager-bagerna can ge ngomong geus nyerengir. Oh Indonesia mah can ge ngomong geus seuri. Matakan urang kitu kan diajarkeunna. Aya duit seuri, duit seuri, aya jalma seuri, jalma seuri benges. Ahsanun nas. Kieu ngomongna, ceng. Sia lamun hayang anak incu cicit buyut kahandap 7 turunan supaya ulah kena ku balangsak
sia dawam bae ba'da salat sholawat Ibrahimiyah eta. Oh jadi kula menang ijazah ti eta tak pengurus eta. Jadi lamun urang hayang turunan urang kahandapnya ulah balangsak lain sugi, ulah balangsak, ulah susah hirup, ulah susah, ulah balangsak. Eta sing dawa maca sholawat Ibrahimiyah eta anu sok dina jero tahiyat akhir anu dibaca. Adadna ba'da salat minimal 11 balik, tapi tartil macana doang bieu anca-ancanya. Pan bu eta lamun urang boga anak sara rukses. Sohor abdi alhamdulillah anak macana jara radi, hiji angkatan darat, hiji angkatan laut, hiji angkatan pakaian jah hujan. Coba eta lamun boga anak, masya Allah. Jalan nu ieu lebaran turut-tut mau motor Supra geus ngebul teh juang-juang jam hoe. Sam motor kutujuhan. Anakna dihareup di talian dina setang 2. Eta bah hampurannya, eta kadang lamun manggih ustad di jalan. Sam motor kulobaan teh sok ngerik teh nya. Anak lah leutik mujina kana jajan teh. Beuh. Haju sorban panjang ka iwir-iwir memen asup kana eta kana rante. Sok karunya teh karunya nya. Ceng tabrak bae kitu nya. Karunya teh karunya nya. Coba eta urang mun boga anak balangsak jol nu ieu nek hareup lebaran mak nitip anak 2 di lembur mah beak ditekean teu kapitrahan pan baheula lama ditanya siang dipitrahan can beletak diteke ku babaturan kan jol nu ieu mak nginjem beas 2 liter kolot mak makana kajenting anak geus ngontrak ditongan ka kontrakan ditanya mak ka mana nek ilu kiih bohong. Orang bisnis itu boga beas. Aya anak naongan pangbeasan emak. Aya ngeun bari nyiuk si goblok mah. Saya banget hotspot sia mah. Tanya Pak, ampurannya sok ajaztukum wa ajaztukuna kama ajazani syaikhi. Jadi baca sholawat barengan yuk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina kama barakta ala Ibrahim wa ala ali sayyidina fil alamina innaka hamidum 11 balik etan sok ena tahiyat akhirnya sok pan urang banting turang berang petingnya usaha ku hayang nyenangkeun an bantu ku doa teu cukup ku usaha ibu ge sarua salaki teu cukup ku usaha bantu ku doa mun salaki ka sawah ibu wayahna salat duha di imah kenu kaluarna belut eta keong kecongkok sia meureun lah nyapanya sok dijelaskeun ku abdinya minimal baca 11 balik tiap abis salat eta khosiatna diantarana 7 turunan anak incu sampai ke handap insyaallah moal aya nu kena ku panyakit langsak panyakit susah makanya bapak-bapak singkarunya tak apa majikan jangan bilang istriku jelek. Tidak ada wanita yang jelek, ada juga wanita yang kurang modal, bos. Betul. Bagaimana lumayan? Allahu Akbar. Ya, sok kupingkeun, sok balik deui. Wajar Sayyidina Ali ngomong, "Ya Rabbi, kafani izzan antakuna li rabban." Ya Allah, cukup buas diri ini. Cukup bangga hati ini. Bukan karena aku punya harta berlimpah. Aku punya keturunan soleh dan solihah. Aku bangga, aku puas karena aku punya Tuhan. Engkau yang punya segalanya. Kabeh Allah boga. Cainu Allah. Anginu Allah.
Sene nu Allah. Boboiboy itu ahli marifat. Boboiboy api, boboiboy angin. Karena boboiboy mengakui semua titipan dari Allah. Ganeng sih. Wa kafani fakhron an akuna laka abdan. Kata Ali juga, ya Allah, bangga diri ini. Cukup puas hati ini. Cukup sangat merasa terhormat aku ini. An akuna laka abdan. Karena aku engkau jadikan menjadi hambamu yang bisa sujud kepadamu. Maka anda dengarkan, sholat mas sholat baik. Ulah sieun teu diterima, kamu sujud saja, kamu sudah keren bos. Paham? Ulah mikiran, iya aing sah tante, enggeus abaikan. Kamu berani sujud, berarti kamu berani keren. Paham? Keren bos, sujud ke Allah keren. Jangan pernah sujud dijadikan sebagai fasilitas untuk meminta. Jadikan sujud sebagai bentuk pengakuan yang jujur dari lubuk hatimu yang paling dalam. Bahwa Allah patut layak untuk mendapat sujud dan sembah kita yang paling bagus. Keren bos. Jadi diangkat jadi walina ku sebab boga doa eta. Aku bangga punya Allah. Aku bangga menjadi hamba Allah. Gitu bae guys. Pokoknya mana yang anu ngahina guys, bejakeun ka Allah dia kuai. Eras. Lah dia mah HP iPhone ge pulsaan. Kayak aing minta ka Allah. Eras. Geus keung bae lah. Keren ya. Tah abdi teh hayang ngabangkitkeun kieu dina momentum Isra Mi'raj. Tingkatkan salat. Tapi sia teu bangga bisa salat. Iya mah cacan. Batur mah geus tuner deui. Geus jero deui, geus bekok deui. Aing mah boga mesin jahit teu lempang-lempang. Sudahlah. So kita musnahkan kata-kata seperti itu. Aku bangga punya Allah. Aku bangga bisa sujud kepada Allah. Sudahlah. Kamu sudah menjadi manusia yang paling terbaik di hadapan Gusti Allah. As-salatu mi'rajul mukminin. Nu mi'raj teh nu kos kumaha? Ieu mah pan salatna cangkang doang. Keur salat, hatena mah geus di pabrik. Jakaryawan cingluh meureun. Dibere waktu 30 menit jeung dahar jeung salat. Musolahna geus sagede peuti meureun. Mudah-mudahan. Oh tahu. Kereng amat sasia. Sok balikan deui. Berkah Isra Mi'raj bangga gaduh Allah. Berkah Isra Mi'raj bangga bisa sujud ka Gusti Allah. Kela mau ditanya, ka mana sia? Gawe lain? Ah, aing mah gawe ge iseng we nungguan waktu salat. Edah. Biang. Hayya 'alas shalah. Apa itu? Azan. Yes. Keren ya. Nama lain. Kau mau nukur ngabangun imah mah ngadeng azan asar jengkel jatuh tukang tembok laju kok kobok. Bangga gaduh Allah. Bangga tiasa sujud ka Gusti. Ya, urang cekapkeun sakitu geus penting. Mun hayang keneh mah isuk bae setel Indosiar pasti aing mulai di dinya. Urang tutup ku doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.